Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang deui sareng Miss Mega dina pangajaran bahasa Sunda. Dina poe ayeuna urang diajar materi anyar nyaeta bewara. Bewara teh nyaeta sami sareng pengumuman. Sedangkeun anu jelasna nyaeta hiji hal anu sipatna penting pikeun ditepikeun ka balarea anu eusina mangrupa warta, ajakan, iklan, promosi, jeung sajabana. Jadi, bewara ini bersifat penting ya untuk disampaikan ke halayak atau orang banyak yang isinya berupa berita, ajakan, iklan, promosi, dan lain-lain. Nah, ieu aya bagian-bagian penting tina bewara. Nyaeta nu kahiji pamuka bewara atau disebut kalimah pamuka. Anu kadua eusi bewara atau nu disebut informasi naon anu diberitakeun ka batur. Nah, anu katilu panutup bewara. Nah, nu kaopat nyaeta tawisan atau nu disebut tanda tangan jeung ngaran anu nyieun bewara. Nah, barudak opat bagian eta pentingnya sareng kedah aya di bewara. Nah, ieu perhatikeun jeung dibaca contoh bewara. Nah, ayeuna tugasna buka halaman 27 ngajawab pananya. Tos sakitu wae materi ayeuna, mudah-mudahan aya mangpaatna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.